Urang sealam harita teh beki sore bae. Cahaya layung geus hibar ti belah kulon, panon poe geus dek surup. Sora tonggedet harita teh disarada menikeun karayang patembalan jing pada baturna. Di buruan paguruan harita teh bah bored pancunangtung. Si kede, si bulung jeung nengkina harita teh sarua parancunangtung. Ragatak terak urat-urat si bulung harita teh disarada sing terak tanda yen si bulung teh dek ngagunakeun jurus-jurus ampuhna. Parasat badan si bulung jadi burung ngampur harita teh jang helek si bulung jadi jajaka gandang kasep raspati. Si kede nengkina jeung anu sejenah harita colok bengong asa di alam pangimpian bae. Budak letik anu kakara dilahirkeun bet ayeuna jadi ngacangelek jadi jejaka anu kasep raspati. Bah bored oge harita colok bengong asa teu percaya kana paninjona. Si bulung harita teh malikeun badana teras nyium panangan ibuna nya teh nengkina. Ku nengkina harita teh diusapan sirahna. Teras si bulung teh harita nyium panangan kenca si gede. Si gede sami diusapan sirahna. Pok harita teh si gede. Gunung sok lawan bah bored sakamampuan hidup gunakeun jurus jeung ajian anu geus kacangking. Jalma seperti bah bored moal bisa dilelesan, moal bisa dibijaan, hati jeung pikiranana geus kalipudan ku hawa nafsu seraka. Abdi nyuhunkeun jad pangdoana ti emma kalih bapa. Mudah-mudahan tiasa ngemusnahkeun bah bored. Ulung, hidup kudu boga keyakinan tangtu bakal bisa ngabinasakeun bah bored. Ibu sareng bapak yakin yen hidup teh bakal sanggup ngabinasa bah bored. Si bulung neuteup ka indungna, teras neuteup ka si kede. Dina kayan eta, cakakak teh bah bored harita teh seuri menikeun kalalengakan. Nanaonan kegituan wulung sok geura maju deui. Anjeun ayeuna mah geus dewasa jadi dewek dina ngalawadana oge moal asa-asa. Tadi mah waktu jadi budak keneh asa-asa ngalawanan oge. Sok bisi anjeun leweh kakeunaan ku panrajang kula. Si bulung harita teh malikeun badana ka bah bored, sorot panaon harita teh seukeut. Si bulung maju tilu lengkah, dina leungeun katuhunna nyekelan pedang mutiara anu kaciri ku kurilapan hurung. Hei bah bored, anjeun montong sombong. Ida poe ayeuna titis tulis di ajalina anjeun bakal pasrah ku leungeun kula. Sok ari mampu mangga binasa dewek. Dewek paeh maka bakal hirup deui moal kakeunaan ku paeh. Dewek geus mibanda ilmu anu katalah ilmu abadi moal pernah kakeunaan ku modar. Sok maju bulung maju. Ragatak si bulung harita teh ngagunakeun jurus-jurusna. Cerelat si bulung harita teh narajang. Badan si bulung harita teh bangun anu hampang hiuk. Pedang mutiara harita teh joskeun kana dada belah kencana bah bored. Gilak bah bored harita teh ngagiwar plos. Pedang mutiara harita ngahakan tempat kosong. Jeung julilat si bulung harita teh mere ruang gerak anu laluasa pikeun bah bored ngagiwar. Hiuk. Pedang mutiara harita ngablesat kana leungeun katuh bah bored. Ikat bah bored teh medol leungeun katuhna keplos. Pedang harita teh teu keuna deui.
Tapi bah bored kapalingan tenjo hiuk harita teh suku katu si wulung ngablosat minopu cenina bah bored hiuk jebrot dalik dik bah bored harita teh geus dikerubuh kancang harita bancukeun di tangtunganana. Akau roge pancu nangtung si wulung geus narajang deui hiuk kuku pedang harita teh kupat kapit. Kecepatan gerakan si wulung memang lebih punyu tibatan bah bored. Bah bored eleh 2 tingkat. Teu aneh harita pedang si wulung kena lengan kenca bah bored sia teh pas luk lengan kenca bah bored harita teragrag kena tanah. Bah bored harita teh nyangir nan kanyeri. Si wulung terus-terusan harita ngarangsek jeung harita loncat yuk pedang harita dikadikeun kana sirana bah bored gila gebos pedang harita teh keuna. Cerik si wulung harita teh napak dina lemah. Siap pedang harita dibabukeun kana 2 suku bah bored. Cilung bah bored harita loncat kalayang cilali celik. Bah bored harita pancu nangtung di tukangan si wulung. Bah bored ngerasa aneh lengan anu geus buntung ayeuna mah henteu alus di seperti anu tadi, seperti ilaharna, dadana atawa sukuna anu geus ancur tadi. Getih harita teh ngucur kana tanah pikawatireun. Banggawara si wulung geus wah ini gak buntung ke lengan kenca dewek jeung di aneh lengan dewek teu alus deui biasa nama geus ancur teu sok alus deui tapi nah ayeuna mah can alus deui aneh ieu mah aneh kacida kitu gerentos hate bah bored dina waktu harita. Bah bored harita ngahuleung ngaraga menang mikiran lengan anu buntung can alus deui. Dengan anu geus buntung kabeunangan ku ieu pedang moal alus deui bah. Mun teu mah beung abah sapat ku ieu pedang maka bakal paeh pikeun salilana. Ieu pedang lain pedang biasa bah. Jadi geura siapkeun diri anjeun pikeun mimitian hirup di akhirat menang siksaan ti Gusti anu Maha Suci Allah taala. Nageter oge hate bah bored dina waktu harita. Kapercayaan diri bah bored jadi ngurangan. Atena geus kalipudan kurasa gimir jeung kasieun kalawanan si wulung. Anu tadina sombong adigung-adiguna ayeuna mah cicing bere jeung beungeutna teh pias. Urang tuluykeun di tarungna bah. Ya, curilat si wulung harita teh nyerang. Badan si wulung harita teh ngablosat, pedang mutiara harita ditojoskeun kana dada bah bored. Bah bored rikat harita teh ngolepat pindah tempat los, pedang mutiara teu keuna deui. Kolepat si wulung nyerang deui, kolepat deui bah bored pindah tempat. Bah bored cika jalma anu oon we, ngan kitu we papalicetan nyingkan serangan si wulung teu wanian males narajang. Ragatak si wulung ngawatek ajian gelap geni, pedang mutiara harita diacungkeun ka luhur. Berasa curger aya sora gelap harita terjeuh mantara. Si wulung harita ngarahkeun tungtung pedang mutiara ka bah bored. Paracak harita teh sinar gelap kana badan bah bored. Bah bored harita ngarancu kaget, cilung harita loncat ngajauhan, ciluger, anu harita ancur paburisat kakenaan ku ajian si wulung. Parasat deui, cilung ri loncat, ciluger, kitu jeung kitu we bah bored paparicetan ingkan ajian gelap geni. Sedangkan lengan kenca bah bored beuki dilatih beuki karasanya nyautan, getih terus-terusan nyacelakan. Kekuatan abadi bah bored dina waktu harita mah teu mampu nandingan elmuna si wulung. Mangsa alam harita teh teu karasa reupoe-poek. Hiburuan paguruan geus poek kaciri caang sakapeung ku ajian si wulung anu hurung ngempur. Wulung, orang buru-buru bereskeun ye. Bah bored teh kaburu peuting wulung. Bapak geus tunu ye, geus tunu. Curilat cika dia harita teh ngadeukeutan ka si wulung celik harita teh pancu nangtung digigireun si wulung. Keur kitu curilat nenggina oge harita nuturkeun neng tidak mungun cicing ngan sakur lalajo dirina oge hayang tarong bebarengan jeung anak katut salakina. Si wulung harita teh nyandak 2 mutiara, parasat jangelek dina lengan kenca si wulung aya 2 pedang mutiara. Si wulung dipasikeun ka si gede sareng ka indungna nya teh nenggina.
aya daya kekuatan sumarama kena badan si Kede jeung Nenggina. Dina kayan gitu ras si Kede teh inget ka guruna nyatana Aki Langgi. Eta mutiara teh nyatana cai soca guruna anu jadi mutiara. Keur kitu kadangu ku si Kede ku si Wulung sareng ku Nenggina aya sora aki-aki. Ide Wulung Gina cara ngelehkeun Bahbored nyatana kudu ditojos jantungna ku pedang mutiara. Ras tojos dada belah katuna, tojos oge sirahna. Cara gitu Bahbored mah bisa bergerak. Sok gerak. Si Kede, Nenggina jeung si Wulung harita teh tatan-tatan dek nyerang ke Bahbored anu keur pancu nangtung berejeng loba kasieun. Ayo Wulung, urang serang bebarengan. Hayu, hiya! Pelesat, si Kede nyerang teh heula. Dituturkeun ku si Wulung jeung Nenggina. Tilu cirim harita teh sing belesat dina tataran gerak anu cepat. Siap, pedang mutiara harita dicekelan ku si Kede ngablesat kana dada belah kencana Bahbored. Anu diala ku si Kede nyatana jantungna Bahbored. Gancang Bahbored teh malicat plos serangan si Kede teu keuna kana sasaran. Siap, pedang si Wulung harita jerujus kana dada belah katuhna Bahbored. Julung Bahbored luncat ka tukang plos. Pedang teu keuna. Pelesat. Hiuk. Si Wulung harita nyabet beheungna Bahbored kolepat. Bahbored harita teh pindah tempat. Jeleng kalayang Nenggina harita loncat. Siap sakukatuhna harita ngajejek dadana Bahbored hiuk keruk das harita dibendung ku dampanengan katu Bahbored. Kalayang curale celik Nenggina harita napak dina lemah. Curilah, dua bayangan nyatana si Kede jeung si Wulung narajang. Curilah Nenggina harita nyusul. Bahbored harita teh dihurup ku tiluan. Dina kayan kitu Bahbored nyambat pedangna. Perasa celik. Harita teh dina leungeun katuhu Bahbored aya pedang anu hurungna warna-warni. Eta pedang langsung dipake nakis serangan si Kede jeung si Wulung. Hiu blontrang. Kembang seuneun sing buricak akibat pantrok dua pedang. Siap. Si Kede harita nyabet suku katu Bahbored. Buru-buru Bahbored teh mundur plos sabetan si Kede teu keuna kana suku Bahbored. Julung kolepat. Si Kede loncat, si Wulung nyerang kana dada Bahbored. Nenggina nyerang ti handap. Puguh we Bahbored kawalahan oge. Hiuk, si Kede harita nyabetkeun pedangna kana sirah Bahbored. Pedang si Wulung harita teh ngablesat dek nojos kana jantungna Bahbored. Pedang Nenggina harita disabetkeun kana dua suku Bahbored. Hiuk. Bahbored nakis pedang si Kede ku pedangna. Hiuk blontrang. Siap bros. Pedang si Wulung keuna pisan kana jantungna Bahbored. Bahbored harita calawak dua perona burial bencelik. Siap pedang Nenggina harita keuna pisan kana dua suku Bahbored. Hiuk ceplas geluncang gebruk. Bahbored harita teh namru. Siap Nenggina harita nojoskeun pedangna kana dada belah katuh Bahbored. Siap bros. Si Kede oge sarua harita nojoskeun pedangna kana sirah Bahbored. Hiuk bros. Koceak Bahbored harita teh ngaguak lantaran karasa nyeri anu pohara. Ralak las pula hek Bahbored harita teh paragat nyawana. Tilu pedang mutiara harita teh nyedot kana badan Bahbored. Siat. Terila oge badan Bahbored geus asup kana tilu pedang mutiara. Sajong jodan mah teu aya anu cemarita, napas si Kede, napas Nenggina jeung si Wulung harita teh renghap ranjug. Teras harita teh ngatur napasna sangka normal deui. Pedang mutiara harita teh ngalayang ku sorangan teras muter di Jumantara. Lila mah eta pedang teh ngahiji barasa jangelik tilu pedang mutiara harita teh jadi hiji pedang mutiara
anu cahaya nak ngempur hurung. Pedang mutiara harita teh ngapung teras ngadegetan ka si Wolung. Keapus si Wolung harita teh dicepengan ku leungeun katuna. Berasat las eta pedang teh ngalengit bareng jeung ngaleungitna pedang dayagdag. Badan si Wolung teh keroboh untung ku si Kede buru-buru ditahan. Jangelek badan si Wolung anu geus dewasa teh jadi orok deui rekat kuning gina harita teh disangap. Si Wolung harita teh ngagebrak sare malahan mah kedek sagala bakat engku capek geus tarung jeung Bah Bored. Nya sabada kitu mah si Kede sareng nenggina teh nyaketan ka Biela sareng juragan Karta katut Nyi Puspa. Ku si Kede layon Mang Barsa di Pulasara, layon si Aceng jeung anu sejenna oge harita teh harita keneh oge sarua di Pulasara. Pasugri para wargi urang jojo ringkesna i carita. Mula sara layon Mang Barsa, si Aceng nini bangingik jeung anu sejenna parantos rengse we. Si Kede sareng nenggina ngabeberah ka Biela sareng ka Nyi Puspa katut kulawarga anu sejen sangkan sabar jeung tawakal. Urang gocapkeun dina wanci isukna. Si Kede sareng nenggina katut Nyi Puspa nuju caralek we dina kursi ditepas. Si Wolung harita teh dipangku ku Nyi Puspa bare jeung lalaguan. Telami antarana kurunyung teu Biela sareng Kirana, kurunyung deui Nyi Caci sareng si Damar. Di bumina si Kede jadi rame haneuteun. Si Damar sareng Kirana kitu we sok ngaguru, sok kaitu ka dieu. Da maklum atuh masih keneh budak keneh. Pasugri para wargi panjang namang salam urang gancangkeun dina ieu carita. Parantos 15 tahun weh ti harita. Si Wolung harita teh ngajangelek jadi jajaka Kasep Raspati. Pakulitan bodas pukna panjang hideung. Osna menikeun kaberes. Ku si Kede henteu diengkeun deui langsung we ditikahkeun ka Nyi Puspa. Akad tikahna ti beurang diteraskeun ku acara tateubuhan ayaning wayang golek, calung jeung sajabana. Sabadana beres tateubuhan, si Wolung sareng Nyi Puspa ngambah sagara rumah tangga. Urang kocapkeun i carita teh dina hiji poe saminggu ti acara akad tikahna si Wolung sareng Nyi Puspa. Harita si Wolung sareng Nyi Puspa ngadep ka si Kede sareng nenggina. Pok harita teh si Wolung. Bapa oge emak abdi dina danget ayeuna bade widi seja ngumbara sareng Nyi Puspa. Urilingan alam Nusantara seja numpes jalma jahat, seja ngabdi ka lemah cai ngabela jalmi anu lemah nanjerkeun bebeneran. Ari bapa makasih dikaberatan cung lumaku gerameang. Cing hati-hati di jalana, mudah-mudahan amloh ngalindungi ka hidup tuaannya. Ma oke ngabedian Kasep gelis jeung geura angkat. Mudah-mudahan menang kabagjaan sajeroning di perjalanan. Gabrug si Wolung harita teh ngarangkul ka indungna. Gabrug si Wolung harita teh ka bapana. Nyi Puspa oge sami ngarangkul kanu jadi indung bapana. Bralwe si Wolung harita teh miang dijejapkeun ku paneuteub si Kede sareng nenggina. Sok sanajan hate sedih tapi dalah dikumaha si Wolung sareng Nyi Puspa ngagaduhan hak jeung cita-cita anu mulia pikeun numpes jalma jahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum dangu sadayana dongeng Sunda si Jaka Wolung parantos rengse atanapi tamat ugi ka dieu. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten seueur kirangna dina ngarang sareng medar icarita. Mudah-mudahan kaum dangu sadayana tiasa nyandak anu saena oge nembihan anu awona nggoning urang rumingkang di alam dunia. Sumangga kasadayana urang kantun insyaallah tepang deui dina carios anu sanesna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.